Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takunul ahwalu ila zulmaniya hawa nafsaniya hawa syaitaniyah. Yang terkadang apa birang-birang hal gugang bangsa zulmani atau gang bangsa nafsani atau gang bangsa syaitan. Qala ahlul lahwi ngujar sabah ahli memengan qad yang jazibuna teman-teman dari magad dari ahlul lahwi alayla wan nahar dalam mengilan awan wa qadda waqifin alaigang kandegabeh ilahwi ming dalam memenganane ahlul lahwi fa gogidnya naon edde goibin anu malegang gaib gabe anu saking ahlul lahwi walahwalur rabbaniyah hiyallati tansawan zikrillah lanuti ahwal kang bangsa pangeran maikut daya ahwal iku kang cukul yalati saking zikiring Allah minal gulubil menawwarati saking pirang-pirang ati kang den padangaken wa ansimai mataharraka ilal hadrah lan saking ngarungaken barang kang narima usik yang mamaring hadrah maring Gusti Waqad dan sawan simaillah wilan terkadang cukul ya wa saking ngarungu ing lahwi memengan idza kana arifan binusrillah kalawan tatkala ana yasi wong iku kang weruh yusrifuhu kang molahaken yasi wong ing lahwi minal batil ilal haqi saking kang batil maring kang hak kama waqa alir rajul. Jadi nyaritakeun ahwal urang ulah kaliru sebab horenganan barang ditilik-tilik ieu ahwal manusia aya 3 rupa aya 4 aya zulmaniyah aya nafsaniyah aya syaitaniyah aya rabbaniyah. Aya zulmaniyah bangsa hideung aya nafsaniyah hideung teh bangsa marah-marah aya nafsaniyah bangsa nafsu aya syaitoniyah bangsa setan eta mah dihijikeun ngahiji tah bakalna aya rabbaniyah. Urang teh keur ngabahas jelema anu jazab disebut majzub. Lamun majzub engke bakal timbul ahwal di luar dugaan, di luar konstatif, di luar naon kitu ngaranna di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Jadi urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang. Urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang, asa aya nu mawa. Eta jazab ngaranna. Aya jelema kuari ngahulang-hulang bae. Lantaran nyana teh kakarak bobogohan. Disebut mabuk kepayang. Jadi berarti ieu teh keur aya panah asmara nyentil kana jantung sehingga beunang tep lupa daratan ti peuting teu daek sare ti beurang teu daek digawe bloon kan peureum tapi teu hees bentak tapi teu boga deuleuan peureum asa kadeuleu bentak asa karas yang gigir asa gigir nang kara kasa luhur nangkub asa handapeun blon ieu mah mimiti buka bajuna ka tembong reumbai buluna horeng buah jagong di luar dugaan di luar konstatir di luar kitu pengendalian diri cak babaturan sia diuk bae ti isuk eta datang ka sore kok betah macem-macem sia bae urusan sok urusan aing keur indah jasa di hareupeun kuburan kieu keur merenung
bogoh aing di mana ieu aya sora manuk asa sora sia eta bae aya daun katebak angin asa sia teh seuring ngawean wah tere edan ieu eta tah kos kitu tah di luar ngan teu dahar ti isuk datang ka sore datang ka isuk deui teu karasa lapar timbul halna lantaran nyana teh keur trisno teh nyaman trisno siapa teh cinta teh kos kitu tah nah sabalikna putus cinta leuwih bahaya deui baygon geus di hareupan bae hal baygon geus deuk diinum bae ku nyana teh aduh sebab eueuh deui di dunia awewe teh iwal ti eta hiji-hijina blon-blon teuing si budak teu kadeuleu dikontrakan sakitu ambalayahna dicitra tinggal niiran bae tapi cakna cuma satu yang bercahaya sejuta bintang di langit satu yang bercahaya siapa yang meninggalkan aku dibawa oleh cocodot putus cinta ya nak Gusti Allah ngalang layung tanya ku bapana ceng sia teh ieu kunaon ti isuk teu mandi geus sabaraha poe sia teu dahar teu nginum kunaon ma geus mama bae ka ditu jeung abah sia ulah mah geus ulah dianggap anak pan anak aing sia lantaran nu dipake ka cinta ku kula geus tinggalkeun kula ulama putus asa mun teu kawin jeung nyana kula mendingan ragag kas empang bae geus tah tapi ulah jero teuing empangna atuh embung ai payah mah nyana ge sarua bunuh diri abdi mah di mana sia bunuh dirina di dinya tah di Jukut wah bloon ieu mah budak bener edan ngaranna eta hal tah ngaranna hal tah kos mabuk ieu bangsa Setonia ieu mah cerita Setonia hampir mirip kos kitu bae. Hampir mirip. Sok geura. Jelema dipelet. Teh. Nu tadina nyiduhan teh si Sarwiti. Si Sarwiti teh nyiduhan ka si Predi. Predi meureun aslina mah. Nyiduhan sia teh nyaho aing urang Cisoka. Awas sia ku aing. Sarwiti bin Sarniti gampang sia ku aing. Cokot buukna saeutik tadi dieuna nitah babaturan. Dia puntelkeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum mulai Sarwiti keur hees ke hudak ngarenjag nya saha nu ngahudangkeun kakarak hudang doang tah jam 1 baca deui qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin breh bae Predi tambah deui il qala Yusuf li abihi ya pagawean Haji Pudol baheula inni raaitu asyada kuari mah nyana ieu lu Predi go mulai geus isuk-isuk teh daek dahar sore teh daek dahar cak mana teh ka mana sia wit dek karimpak ka imah saha sia Predi mulai geus acak-acakan hirupna geus teh akur jeung batur hal tah eta hal-hal Setonia tah kuari we mari kita malam mingguan naon sudah aku sediakan tuh gelenya tuh ektasinya ini birnya pokoknya ini mah ikhlas kamu tinggal nenggak saja. Nggak usah mikir-mikir beli, nggak usah. Saya mah sudah ikhlas ridho. Blow on dah budak. Demi friend. Mulai guys, tak. Tenggak. Molotot. Ya, si Ahal datang.
hal tanapsaniyah takos sekarang itu mulai guys tidak terkendali aya nu mawa awak gaib nya tina perasaan biasa. Jadi geus sababaraha macem jatuh cinta keterlaluan gaib perasaanna jadab. Putus cinta keterlaluan ieu ge sarua bae gaib perasaanna jadab. Itu kene mabok ekstasi jadab kene bae. Mabok bir, mensen, vodka dan lain sebagainya jadab kene bae. Termasuk menang gusuran gede jasa kabarnya na huhahehe huhahe poho jadab kene ha teh poho tah eta mah nu kos kitu teh nu kos kitu ieu na zulmaniyah nafsaniyah syaitaniyah atawa ahli lahwi nah nyana teh jago jasa ngulinkeun kitu organ Pak Guru not ini apa namanya tah mulai dang 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 tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang leng pohonya na asa di mana ahli lahwi tah nu kos kitu teh setan poho atawa nya jago ngagitar teh memainkan melodi waduh arah kitu Red Zeppelin wah iya jadi pemelodi terkenal dunia ieu mah kelasna moal aya tanding tah Oma Irama ge eta nyokotna teh Zeppelin wah siapa teh nyaho naon pan terus diulinkeun datang kaleng poho ahli lahwi jazab kene sarua lahwi ngaran rohna eta-eta kene rohna nu aya di awak eta-eta kene jadi bisa zulmaniyah nafsaniyah syaitoniyah tah eta teh kos kitu aya pernah terjadi di Jakarta ka dieu lain lalagaan Pak Kiai saya mau bertanya ada apa saya ini alhamdulillah cek manehanana kenapa saya mungkin anugerah dari Allah emang kenapa jadi mungkin saya udah diberi anugerah tugas saya dakwah ya alhamdulillah tuh bagus iya jadi cuman saya mau bertanya saya nggak bisa dakwah saya tuh kalau enggak makan BK kita mah pel anjing pon BK mah tuh. Jadi para mabok teh BK, uriahib, molib termasuk ekstasi takos kadar itu. Engge nyaho ngaran doang ti sia. Diinum. Nah, eta teh bloon ustad teh nu ngomong gitu. Beneran ditabak kakula nanya. Saya nggak bisa dakwah kalau nggak minum itu. Nah, minum itunya untuk dakwah. Nah, ini boleh apa enggak? Asana kau yang dihajar bisa banget sih aku ini. Atau dek ngadakwaan satu siapa itu lah dakwahan. Sarekan kukula. Lu dakwah mau ngapain? Cari uang. Atau teman naon benar daging haji pudoli atau kos gitu mah. Ai dakwah mah kudu keur dakwah itu bisa tuh dakwahan awak kula sorangan. Dakwah di kos gitu. Sarekan kukula. Dilempengkeun terus teu datang deui ka dieu. Ngaranna aya ngan meuli bejakeun. Mentak lamun nyana aya dakwah kula nyaho jasa sebab pernah datang ka dieu nanya kos gitu. Masya Allah da'i eta kos gitu da'i batur mah da'i ilallah nyata mah ilal jurig itu mah da'i Masya Allah jazab dah jadi ahli-ahli lahwi teh bisa jazab keliru orang aya anu wiridan dibere wiridan ya wirid ya sakit oh ternyata wiridan torekat kemudian nyana teu ijazah deui meunang di buku atau guruna teu pernah ijazah edan sia wiridan sangat sederhana tapi coba ge deuleukeun lamun ngomong geus teu jauh bae ti torekat syariat marifat wah ieu mah tukang obat asana ieu mah ya tah eta kos eta jazab eta ge sarua wis wiridan la ilaha illallah 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 ha aja bae namu mau tasbih bude tasbih Waalaikumsalam ana Habib Razak wah majzub dia mah asana kurang ji samsu kajen goko maju jazab jadi macam-macam ruhani teh sing hade ulah salah ngadidik ieu ruhani teh lantaran anu goyang di luhur panggungnya lamun sadar mah teu jazab moal daekeun inul muter kitu lamun nyana henteu jazab
di luar kesadaran seakan aya nu mawa, mungkin mabok atau mungkin setanna raja setan anu entep kadinya. Lamun nyana make manusiawi moal daek atuh diputerkeun kitu ditonton ku ribuan, datang ke Habib ge nonton. Nek nanaonan coba eta. Aja dipuat di HP, diakses, jang paparantieun tolong teh coba. Blon biasa atuh Habib na bae kos kitu tuh komo nu lain Habib. Jadi kumaha coba ya? Jazab. Nuku organ, nuku gitar, nuku mabok, nuku lagu. Jazab syaitoniyah, zulmaniyah, nafsaniyah, neraka teh kos gitu. Tah, ieu jazab ruhani. Nah ieu nu mentek takunul ahwal zulmaniyah. Cilaka tama kos kitu mah. Nafsaniyah cilaka, syaitoniyah cilaka. Sebab kalau ahlul lahwi cek ahli lahwi wa qad yanjazibuna nyana osok katari keruhani teh ya leng baik sehingga manehna payok tauna lail wan nahar berang jeung peuting teu karasa ku indah-indahna mabok, ku indah-indahna ekstasi, ku indah-indahna main organ, ku indah-indahna main catur ge terus bae. Salatu khairum minan naum banding tuh budak. Raja can benang-benang ya. Gitu ya habak atuh rajana. Main. Kayu di kieu-kieu blon teh coba. Geus teu magrib, geus teu asar, geus teu subuh. Tuh, eta jazab ngaran hal. Dibawa ku setan, dibawa ku nafsu. Mun dina ilmu thariqah digambar nuzul mania, nun nafsaniyah, di asra di kitab Sirul Asrar aya anu kitu nafsaniyah, araya kabeh syaitoniyah. Jadi urang ulah keliru, nu mentak nyahoeun ahli kitu, ahli Allah mah jazab setan. Jazab kitu nafsu nyahoeun katara. Tatara kajen kukumaha ge. Nah, lamun ahwal rabbaniyah malain deui kumaha wal ahwalur rabbaniyah hiya allati tansha'u an dzikrillah minal qulubil munawwarah. Jazab rahmani rabbani aya rahmani aya rabbani geus lewat tina rahmani rabbani nu rahmani mah geus kamari asal urang Cikupa tanya rahmani teh ieu mah ti rahmani geus naek kana rabbani mulai sesuai jeung aturanana. Urang teh nganyahokeun ieu mah awak eueuh nanaon di jero aya ruh. Urang keur ngolah ruh, dibersihkeun ruh urang sesuai jeung aturanana. Teng urang seakan-akan teh ruh. Jadi poho ka awak. Eueuh awak urang teh datang kaleng eueuh nu aya roh. Roh urang nu diciptakeun leuwih awal ku Gusti Allah. Maha lembut ruh teh. Ieu teh lembut ruh teh. Tak kuari urang teh perasaan ruh keur diulinkeun ku Gusti Allah. Ta iruh urang teh ka Gusti Allah. Gusti Allah maha lembut, urangna lembut. Dihijikeun diri urang. Nu mentak aya nu sok disebut manunggaling Gusti. Teu meunang tatekos kitu teh eta dicarita-caritakeun di luar ngaji teu meunang. Lantaran maknya manusia makhluk bisa ngahiji jeung Gusti. Tapi dinten teh bakal kos kitu bae sebab eta mah lain caritakeun rasa. Kos urang ngahiji rasa urang cinta jeung hiji awewe teu bisa dipisahkeun. Sekalipun badai menghantam cintaku takkan pudar. Waduh. Lautan yang dalam akan ku seberangi, gunung yang tinggi akan ku daki. Setelah mendaki gunung, lautan mebes aing di laut. Bodar sia. Teu bisa pisah jeung kabogoh. Eta kakarak jeung kabogoh, ieu mah jeung Gusti Allah. Anu ditanya ruh teh ti mana jeung ti Gusti? Iraha ayana baheula di alam arwah. Haju kuari teh kan bakal balik ka Gusti. Memeh pae, memeh kiamat, memeh mizan, memeh sirat. Abdi kuari geus ngahiji jeung Gusti. Di mana geus ngahiji jeung Gusti pae teu sieun, jero kubur teu sieun, mizan teu sieun sebab kuari geus wusul ilallah. Eueuh awak teh nu aya ruh.
engke bisa ruh teh keluar teng ti awak bisa ke Mekah roh urang teh engke ngajasad deui tajasud nu aslina aya di dieu matak sih hade beusi aya Habib Rozak di dieu engke di Lungora aya di Garut tewak bae seren geus teu kaharti urang mun carita kos kitu tuan si Abdul Qadir aya 40 buka bareng cak muridna aduh kula buka jeung guru kula pugu di aing nu 40 bener kabeh Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Jakarta aya di kitu Cianjur aya bingung nu mana nu asli gitulah caritana rek percaya rek teu jelema lamun geus gurusan rohani seperti eta bisa menerobos pan airuh malatif bisa naik ke luhur langit bisa naik ke langit kahiji kadua katilu kaopat bisa ka sidratil muntaha lamun Kangjeng Nabi manggihan Uwais Kurni keur uncang-uncang di tahtal arsy di handapeun aras tuan Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril mah hadza ya Jibril saha itu hadza ummatuka umat anjeun min ummatika ismu Uwais Kurni kadeuleu ku Kangjeng Nabi keur nyantai rekreasi handapeun aras Masya Allah istirahatna Uwais Kurni teh handapeun aras keur ayun-ayunan sarua jeung dicitra pas kitu tah coba eta kolotrakna bakiak Abu Hurairah geus kadenge ku Kangjeng Nabi di sorga kolotrakna tarumpah Bilal geus kadenge di sorga kadeuleu ku Kangjeng Nabi di sorga ya Allah jelemana kumalandang keneh di dunia tapi geus kadeuleu ruhna dan nu mantak kuari urang ge jelemana mah cicing di dieu roh urang macem-macem pikiran aya nu keur di Bandung aya nu keur di Jakarta aya anu keur di Citra aya anu keur di mall aya anu keur di kantor aya anu keur di pabrik macem-macem urang tak eta teh pikiran lamun ku urang difokuskeun ruhani urang milu ka ditu nah ku urang diolah ruhani teh sesuai jeung aturan thariqah untuk menembus hakikat picen ieu awak teh seakan eueuh urang peureum mata dipereumkeun ceuli ditorekeun sungut dibalemkeun wadmum syafataika balemkeun balem ulah aya nu robah awak urang tak cicing coba ge urang nurutan ahli thariqah baheulanan cicing tengah peuting kieu cicing ulah robah aya naon tah naon ulah robah mimiti ngesang kesangan heula bakal panas ngoprot kesang kayak kebal kesangan jasa panas dahaga ulah diteruskeun edan ieu sebab urang teu jahok ka dituna kumaha tapi lamun terus eueuh kesang bakal eueuh kesang ngan teu dieusi ku zikir tah lamun engke urang aya guru nama diuk ulah robah teu meunang robah saeutik-eutik acan diuk cicing teh cicing lah teu meunang robah aya reungit teh mantak memehna kudu dipersiapkeun beusi aya nu ngaganggu beusi anu ngaganggu naon bae ulah aya cicing hareudang mulai tarik napas illallah poho awak mulai teng asupkeun ka latifah asupkeun terus tiis bakal tiis ka jenting panas bakal tiis tiis teh lain datang ka tiris tiis ieu awak teh nu nyieun panas nafsu nu nyieun panas teh hawa nu nyieun panas tapi lamun ku zikir inget ka Allah bakal tiis nikmat tiis bakal jureup jadi zikir teh teu hudang subuh ge kun tiis nah orang tiis ase eta mah moal tiis kos kitu mah sebab moal tunduh bakal moal tunduh sebab jasad tunduh mah zahir ketika ruh manteng ka Gusti Allah sapoe 2 poe 3 poe moal aya tunduh nu tunduh mah zahir ieu dedengian zahir dedelan zahir ketika zahir ieu geus ku urang gas dikasisikeun simpen di kantong simpen di imah awak urang teh simpen gitu di kamar roh urang kuari engke zikirna roh salatna roh dan lain sebagainya roh jaza bakal teh
bakal boga tingkah anu beda lantaran nyana teu lapar geus teu dahar-dahar majzub ngaranna geus cenah mah atuh teu kumaha-kumaha bae geus teu karasa panas teu karasa teuis majzub ngaranna sebab ruhanina keur robbani geus jadinya mah hese urang nanya moal ditembalan kicep henteu naon henteu nyana mah fana ngaranna tah ieu teh fana teh mungkin saja mungkin sapoe mungkin saminggu mungkin sabulan nu nyaho hanya Gusti Allah nu maha gaib jeung nu merena bae nyangakeun sadaya-daya tidinya kakarak bako cager beda rarasaan dirina neuleuh jelema dibuktikeun ku Gusti Allah secara hakikat kadeuleu akhlak-akhlak manusia nu monyet nu babi anu sapi numbe hayu we kadeuleu nyana muringis moal kuateun muka mata ieu dedengian suara-suara teh teu ngeunaheun sebab jana tas di pangeran anu indah kuari ngadengen nu biasa dia teu kuat embung kaluar sakumaha Kangjeng Nabi Musa setelah munajat Kangjeng Nabi Musa kemudian eureun munajat teh jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa ngadenge suara sakumaha galedeg bae lamun teu dicagerkeun deui Kangjeng Nabi Musa moal bisa dakwah cagerkeun dibiasakeun deui tak ngan eueuh nikmat mantak cek Kangjeng Nabi Musa aya nikmat robani ka dieu teu bisa dakwah sebab ngadenge suara manusia sakumaha suara babi ditutup robanina diayakeun sakumaha biasa bisa dakwah kanikmatan robani eueuh kitu bae nu mantak waliullah teh ngeunahanan di gunung mah mun teu dititah mah embungeun mantak Imam Ghazali teh dititah turun teh selama 13 tahun teh lantaran dibutuhkeun turun tuh Imam Ghazali Imam Syekh Tuan Abdul Qadir setelah 3 tahun turun lamun lain tugas dakwah embungeun sebab naon bisa dakwah nikmat robani teu aya nikmat ceuli nikmat irung nikmat mata eueuh lamun eta henteu ditutup ku Gusti Allah moal bisa dakwah sebab nyana duduaan bae jeung Gusti Allah ketika bisa dakwahnya nikmat nu eta dipikeun ngan engke sewaktu-waktu jana bisa ka Gusti Allah iraha hayangna ketika dakwah biasa tet menyepi kholwah teng ka Gusti Allah. Nah iyalah udah disebut Rabbaniyah timbul ahwal teu meunang sambarangan lamun geus kos kitu mah lantaran nyana mah peuting jeung beurang bakal akur ngahareupan manusia jeung hewan bakal akur dipuji jeung dicacat bakal akur nu mantak bakal akur nyana geus pepegatan jeung makhluk sadaekna sia ngalem ka aing sadaekna sia nyacat ka aing mah dielem jeung dicacat kieu bae sarua bae sebab pada hakikat nama percis kos peting jeung berang peting ku Gusti Allah dipetingkeun berang ku Gusti Allah diberangkeun manya urang deuk nang tangan deuk nentang ka Gusti Allah ulah waka peting Gusti teu bisa ulah waka berang Gusti moal bisa kitu keneh pangalem jelema percis kos peting jeung berang nang Gusti Allah panyacat jelema percis kos berang jeung peting nang Gusti Allah apa kurang deuk ditentang teu bisa hakikatna nang Gusti Allah aingna jeung keur jeung Gusti Allah sadaekna sia aing mah moal kapengaruhan enggeus nikmat hirup jeung Gusti Allah bae di alam teu seuri teu beukah liang irung dicacat teu sieun teu kukumaha tetep bae nyana tugasnya dakwah ngadoakeun sakitu bae eueuh bae bendu sama sakali nu aya teh ngan sakadar hubbul khalqi li irsyadihim wa li ikhrajihim min zulumatit tabaiyah ila arwahi ila kitu ngaluarkeun zulmaniyah ngaluarkeun kokotor tugas jana hubbul khalqi cinta ka makhluk li itu hubbul khalqi nyana cinta ka makhluk teh ngan sakarang li ikhrajihim min zulumatit tabaiyah jadi dikaluarkeun tina tobai anu poek tugasna naon sakitu belum tah dikamanakeun ila arwahin nafsaniyah kana ruh bangsa aslina nuduhkeun bae selalu di mana bae boro-boro kanu resep kanu musuh ge tetep bae dinasehatan urusannya na tersepun urusannya na urusan aing mah tugas Gusti Allah nganasehatan bae
gitu baik jadi mual aya geus sejuk baik sebab lawan teu kabawa-bawa ku urusan nafsu batur di alam sakitu baik dicacat sakitu baik timbul jelema resep sebab sejuk engke le dibalikeun ku Gusti Allah nu tadina ngalem bakal nyacat nu tadina resep bakal henteu nu tadina resep bakal resep dibulak dibalik jang naon kitu ngaranna nyoba ka dirina ternyata kuat diangkatlah ku Gusti Allah anta wali maneh wali kaula mun masih keneh urang aya robah di alam jeung dicacat angel keneh ka diangkat jadi wali kecuali boga anak awewe aya jodona gitulah ahwal mantak wa qad takunul ahwal kitu wa kunan wal ahwalur rabbaniyah hiya allati tansu an dzikrillah tina zikir minal gulubil munawwarah geus diatur atawa wa an sibaiha ngadengekeun doang urang zikir sorangan mah teu bisa urang taqarrub sorangan teu bisa tapakur sorangan teu bisa dibawalah ku nu geus bisa dimimitian ku maca alam nasrah laka sadraka wa wadana anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab 100 tuh dibacakan 10 oh terus baca ieu urang teh ditarik tadi nama capek ngeunaheun sebab dipimpin nikmat ruhani urang ka bawah poho ka sagala rupa nah geus diolah heula mimitina henteu datang ka zikir bae mulai baca Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma terus dafi al baliyat urang terlena ku eta terlena teu meunang sosoranganan tanpa ijazah dibaca kos itu teu meunang sing hade besi milu deui di lembur jeung eta ulah besi aya nu ngembangkeun kos kitu milu ulah sasar lain jang kembangkeuneun jang sorangan tama kos kitu mah jang soranganeun keuna datang ka mana dirina maca kos kitu deukeut jeung Gusti Allah haju diberjamaahkeun awas ya mun teu edan deuleukeun ji ulah tama mulai urang teng mulai zikir afdalu dzikir la ilaha illallah urang nama pan henteu ngan kabawa la ilaha illallah dengan aturan-aturanna poho urang jazab milu urang milu poho bae poho dibere ngeunaheun zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu poho ngeunaheun teu daya teu upaya aya nu teu puguh teu karuh lantaran tatarina diudag-udag polisi ceurik sorangan we teh mah aya ditanya kunaon saya ceurik polisi besi aya ceurik sorangan jazab kabawa hate nu sakumaha dangkalna ge ngadenge asma Allah nu dimimitian ku cara-cara wiridan wali Allah urang teh kabawa nah ieu di dieu teh lamun urang henteu zikir ku sorangan bisa urang timbul ahwal wa an simaiha tuharriku ilal hadrah ngadenge ngabarengan urang teh nikmat bae ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha nikmat geus aya ka ngeunahan kok ngeunaheun ternyata zikir asa di mana buku di sawah asa di mana ada di imah aing dek zikir kos kitu lah mulai asup ka kamar mulai nurutan la ilaha illallah la nu aya pegel doang la ilaha illallah teu daekeun heuna la ilaha illallah geus sajep teu daekeun heuna cak pamajikan ka keur naon ulah loba omong sia aing nurutan supaya ngeunaheun atuh ngeunaheun kula la ilaha emang siap geus siap atuh geus teu make calana ti tadi aya geus pohon leuk zikir ka Gusti jadi zikir ka si eta aduh pohoan bener ngeunaheun cek jana tuh daripada zikir-zikir ning ieu kalah jazab keneh sarua teh apa gawean Habib Rojak tah kos kitu mantak ngeunang bae 2 bulan mabok 9 bulan melentung anakan di hasil zikir eta kos kitu jadi sing hade aya zulmaniyah aya nafsaniyah aya syaitaniyah aya rabbaniyah kadeuleu engke tina sinar wajahna
kuajen kukumaha ge kadele bae anu jazab nu boga awal sinar robbaniyah mal lain deui hasil tina zikir jeung tafakur kosong tina rozail jeung alaik nu aya muncar sinar ilahi nikmat kadeleuna ku urang ti jauh keneh geus kadele kepatna lain deui kemudian atuh kiceupna geus lain deui geus kadele oh lain deui tenang geus eueuh naon-naon di jerona kecuali Allah Rabbani aya kitulah ahwalur rabbaniyah allati tansau an zikrillah hiji minal qulubil munawwarah atawa wa an simayatina ngadenge tuhariku ilal hadrah anu ngarobahkeun dibawa ka Gusti Allah padahal urang bobolokot ku dosa lantaran milu dina hal eta milu jeung jelema nu geus biasa sehingga urang kabawa katarik ngeunaheun horeng zikir teh eta teh lain sambarangan mutiara anu mahal sanajan saumur hirup sakali eta teh geus dicatat sebagai golongan wali Allah at-tasdiq wa taslim tah eta geus dicatat eta teh ku Gusti Allah sebab pernah ngeunaheun zikir teh leng teu inget ka dieu ka ditu mahal teh kos kitu saumur hirup sakali ngarasaan ngeunah eta teh geus lain lalagaan mutiara terpendam di dalam lautan yang dalam. Masya Allah karim tuhariku ilal hadrah wa qad tansa'u an sima'il lahwi aya deui bisa tidak ngadenge alatul lahwi nah ieu mah bagian anu luar biasa jerona bakalna ieu jadi aya anu karob teh ka Gusti Allah ku ngagitar aya nu ka Gusti Allah ku main piano aya ka Gusti Allah teh ku nyanyi aya ka Gusti mata kata nyanyian-nyanyian bangsa nyanyian berzanji teh jang ka Gusti Allah lain kudu babarengan aya cau bae lain sorangan urang assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka assalamu alayka sesuai jeung aturanana neuk make nu kumaha ti guruna bae kumaha assalamu alayka atsqal atskiya ya assalamu alayka assalamu alayka terus bari merenung mir rabbis sama ya assalamu alayka dihayati urang mah maca assalamu alayka teh muludan doang mantap marhaban nu aslina sorangan di kamar sorangan urang di kamar teh yahu sorangan yahu teh eta teh wiridan ahli thariqah di emang kumaha kitu yahu teh geus luhur jasa kitu nya marhaban jadal husaini marhaba ya nurul aini terus kaditu talal badru alaina terus kaditu anta fi kullin jamilun sorangan we urang di kamar teh sorangan di kamar teh engke geleng kadang gua pamajikan dan salah ya udah sorangan eta teh lain kudu babarengan jeung batur merenung keagungan Kangjeng Nabi di jero kamar sorangan make sesengitan je minimal jin datang. Jadi loba hal-hal anu henteu nyararaho ketika urang ngabuka buku belan gitu ngalembaran thariqah bakal kabaca ku urang. Tah aya anu ku nyanyian eta ku marhaba, aya anu ku assalamu alayka, aya nu eta nu parantin nu dibaca ku Gus Dur tak eta mah dahsyat jasa eta mah. Dahsyat jasa eta mah. Kumaha karah? Ya Rasulullah salamun alaik. Kula mah lain deui. Paranti kula bae. Teu akur jeung Gus Dur henteu. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karam
dihayati. Jadi terserah tuh menang nak kuata ti guru endek nak kumaha elos. Ai Gus Dur kos kitu. Mungkin lain deui kiai lain deui. Anu di nazamkeun ku eta mah taku naon kitu ku si eta taku Darto. Nyaon teh si Darto? Darto Wahab. Atuh lain kitu nya nama. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa darajatu fatayyaji ratal alam ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah. Itu terserah maksudna. Ai kula meunang ti guru lain gitu. Ya Rasul. Atuh kudu ijazah kos kitu. Mantak dihayati. Ya Rasulullah salamun alaika. Terus kaditu. Tuh, eta silakan dek kos kitu. Atawa dek nyanyian naon silakan bae. Dek nyanyian naon bae mangga bae nu ngeunaheun. Sok, nyanyian Oma Irama. Atuh lain jurusan kerudung mah. Nah, iya siksa kubur. Itu terserah. Ai akur maka jero hate bisa ngarobahkeun jiwa timbul hal mangga bae. Tak jadi engke di torikot mah kos kitu, kangga gitar kanaon. Jadi di luar syariat. Nah, ikeur carita dek ngadeketkeun diri ka Gusti Allah asal aya guruna. Sebab aya ruhani di bawah zikir ngabaged. Di bawah ngaji Quran ngabaged. Pan anu ngabaged bae. Teh ruhani urang teh silakan ye. Akurna ka mana we? Akurna ka mana ruhani urang ye? Sok gerak. Begitu urang ngadenge Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Lainnya hate aing hijaheunya. Der. Nah, iya rada tah berarti kakenyot tah ruhani eta. Ruhani dibawa ku suara Al-Quran. Tuh, ngadengnya Habib Rozak. Boh, sakumaha galedeg. Wal fajri wal layalin ashar. Wasyafi wal watr. Gas, beb, gas. Lain indah ceuli jadi kieu ya urusan anak. Teh ruhani ya cerita ruhani panjang mun dina thariqah mah cerita ruhani. Bisa ente kabawa ku suara Muammar, bisa ente kabawa katarik ku suara Abdul Basit, bisa ente katarik ku suara kitu Humaidi, bisa ente katarik ku suara dan suara-suara. Teu bisa ternyata. Oh, urang mah katarikna teh ku suara Arafik. Jangan samakan. Wah, mantap ya. Habib Rozak tama aing nya hoge ti nyana. Datang baik ka dieu, jangan nyanyian saha teh si Habib Rozak. Beuki nyanyi nya mah hirupna. Eta ka situ. Hese. Jadi engke ruhani mah kos kitu tah. Ka mana ieu urang teh ieu terlenakna ruhani. Tah, meunang teh tanyanya, meunang. Asal bisa ngabilukeunana ka hadrah ilahi. Tuh, urang ke make nyanyian berjanji make nyanyian marhaba nyanyi teteh syair teh nyanyi ngaranna make nyanyian berbagainya teu bisa make ayeuna Al-Qur'anul Karim lirik laguna lagamna teu akur ka diri urang mah ngabaged bae sugan make kitu suling make suling tapi nyulingna lain sambarangan nyuling aya engke ti guru khusus suling teh ela tuh lahu haram teh. Tapi jangan naklukeun ruhani, ieu mah jangan naklukeun supaya ruhani teh terlena sanggeus terhena dilempengkeun ka Gusti Allah. Berarti kudu aya nu nungtun. Mentak aya tarian thariqah. Tarian thariqah nu di Aceh dibawakeun. Nah, berbagai tarian-tarian Turki, berbagai tarian-tarian Mesir, berbagai tarian thariqah. Nah, iya. Seperti Al-Pansuri. Nu matak ditentang Pansuri teh. Naon lain ajaran bener ajaran sesat sabodo terserah tetapi nyana teh ngabilukeun manusia melalui suling jeung tarian
Sanggeus terlena teh di ka Gusti Allah keun. Ternyata muridna jara diwali. Asal nyaho arahna. Mantak cak di dieu na tak engke. Alatulawi bisa pakai ka Gusti Allah melalui aturan. Mun lain ngaji teu meunang dibahas. Engke sia gagalitar bae ka dituna. Bisa nyuling bae. Oh ternyata ngadengikeun lagu meunang cek yana tuh. Geus cak kieu uci ge meunang ieu. Mealian deui kaset habak nah. Gus Dur mah jagona ieu karesepna nya nama instrumen. Gus Dur teh lamun geus ngadengikeun instrumental masyaallah nya geus lupa daratan nya. Instrumen Jepang nya. Sebetulnya teh hartina eta tah. Tapi di dia lamun anu nyaho paham eta. Can disundatan. Jepang eta Jepang. Jadi lamun di mobil teh di setel eta. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Nyaho ka hartina mengarah ka ilahi teng terlena. Geus di ka Allah dimimitian ku nu kos kitu. Aya guruan nu kos kitu ge. Jadi lamun sembarangan bae eta teh ya dibalik kerudung deui. Oh guruan tah kos kitu mah. Nafsaniyah tah masuknya jeung syaitoniyah. Jadi make aturan-aturan. Ieu mah asalnya ho bae heula. Bahwa ka Gusti Allah seperti eta ulah dituturkeun satungtung can aya guruna. Nah ieulah waqad takunul ahwal naon wal ahwalur rabbaniyah hiyallati tansau an dzikrillah. Mantak teu aneh. Engke teh lamun jelema anu geus ka alam itu mah teu aneh neuli jelema kumaha ya atuh kaji. Bisa henteu melalui kos kitu. Bisa henteu atuh teu aneh, biasa bae. Jadi ekstrim. Ekstrim biasa bae. Nah, jadi kan lamun cerita-cerita ti dituna ti kitu Marupil Qurhi. Kemudian ke Junaidil Baghdadi seseri sikti terus rupa-rupa. Terus kabar itu Pansuri terus rupa-rupa. Terus kabehna termasuk Syekh Yusuf nu mantap kurang lamun kayang bagus suara teh lain di Syekh Maulana Hasanuddin tapana di Syekh Maulana Yusuf. Emang kunaon? Suarana bagus. Kumaha sok nyanyi Maulana Yusuf. Oh sok nyanyi Syekh Maulana Yusuf eta. Nyanyinya suarana paling merdu paling istimewa. Banten teh ya nu mantap baragus suara ti Maulana Yusuf. Ya itu kayak didongengkeun ke Maulana Yusuf tah kumaha bisa bagus suara. Nu mantap aya we wiridanana diwirid didinya di Maulana Yusuf. Hayang bagus suara teh nyanyi Maulana Yusuf teh lamun Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf geus nyanyi orang sekitar Banten daratang kabeh. Ngeunaheun sakumaha kitu wali sanga baheula ngawayang. Teh eta teh pandeg di ka Allahkeun make wayang, mimiti wayang gelar, kemudian wayang kulit, kuari wayang golek. Eta teh deuk diajak ka Allah, kok kitu sih? Aya guruan. Nu entek teu sambarangan bubukan ge sing hade. Make bismillah yang ngawitan. Gandamel abdi singiran. Ulah-oleh. Nah gitulah jadi ceritana panjang. Urang mun ngodok ka arah Gusti Allah dek naklukeun ruhani hanya guru mursyid nu nyaho. Di deuleu perwatakanana, di deuleu perwatak dek dizikirkeun ka Gusti Allah lantaran dangkal ku ieu hanya mursyid nu nyaho. Wallahu a'lam.